Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Gudeng Pawana di acara Bentang-Bentang Jabar podcastna urang Sunda. Pemirsa, alhamdulillah dina waktos ieu simkuring kasumpingan pun dulur ti Jelekong. Anjeunna seniman sagala dicaga apa pokokna namanya. Ya alhamdulillah Kang Didin Suliwer. Kumaha alur? Cager. Sehat-sehat alhamdulillah Kang Odeng. Aduh. Alhamdulillahnya tangtosna sapalihna pamirsa anu parantos uninga pangitna aya nu ge nu teu acan. Nya anjeunna teh tos lami oge nya karena seni ti tahun sabaraha? Tos lami pisan sungkuring teh di SD panginten belajar seni teh gitu. Di kelas 5, Kelas 5 di SD. kelas 5 SD kawitan lagi gitaran gitu tahnya terus kadiekeun nama aya nu ngarahkeun gitu. Da kalesan bumi simkuring teh kapungkur teh caket sareng sanggar gitu. Sanggar karawitan. Sanggar seni ieu nya Sunda nya. Oh, Awalna mah di sanggar eta diajar teh. di sanggar eta awal mah gitu. Tah eta teh kapungkur simkuring teh diajar karena gamelan degung. Gamelan degung. Gamelan degung mung gitu sistemna teh sistem beo kapungkur mah. Kumaha tah beo? Sistem beo teh janten teu ngangge notasi janten sistemna teh pami nakol teh nangen nangen nong nang nangen nangen ning nang nah gitu nakol teh gitu atawa kieu ku angka hiji hiji tilu hiji ya dua dua opat dua tah gitu tah nalika di sanggar teh sapertos kitu pamane sistem beo gitu di karena diajarkeun teh gitu da teh telepat da nya keterbatasan dina teorina gitu. Ka dieuna diajar ka mana tah? Harita di sanggar teh simkuring teh nuju SMP. Nah pas ka SMA bingung. Nah ya ku guru diarahkeun eta ka jurusan karawitan. Karawitan. Mohon anu kapungkur mah ti Kokar gitu nya. Konservatori Karawitan terus digantos ku SMKI Sekolah Menengah Karawitan Indonesia Tasim Kuring mah tos SMK 10 Oh, Bandung. SMK 10. SMK SMK 10 teh SMKI nya. SMKI Awalna. pisan Kokar Kokar, teh. nya, Kokar. Eta teh. Tah ayeuna duwi kayeuna SMK 10 Negeri Bandung. SMK 10 Negeri Bandung. Ieu teh guru oge di guru keseniannya di sekolah. Di mana di ngajar teh? Simkuring ayeuna kaleresan ulang teh di SDN 060 Raya Barat. Di keluar sekolah simkuring langsung ngahonor eta di 2000 hiji. 2000 hiji. 2000 hiji duwi ka ayeuna alhamdulillah teu Terus acan. diangkat. Acan. Ya. Tapi teh sawios salahnya nu penting mah aya baktina lah karena seni gitu nya. Tapi mudah-mudahan langkung diperhatoskeun deui nya. Margi pami misalna diperkuat ku guru-guru pengajar anu memang loyal dina seni budaya Sunda we lah nya. Mudah-mudahan seni budaya nanjeur. Nanjeur deui nya. Kan tenan soalnya didinya aya unsur ngalestarikeun gitu. Ngalestarikeun seni jeung budaya gitu. Mudah-mudahan ke generasi kapayuna langkung micinta karena seni budaya nah gitu. Utamina nu urang Sunda pituinnya gitu. Lumayan sibuk berarti nya ayeuna. Alhamdulillah. Aktivitas ayeuna naon wae lah gitu nya. Aktivitas ayeuna nu biasa ya sadidinten lah. Sadinten simkuring panginten di Senin dugi ka Jumat mah ngaulang ti tabuh 7 anjing dugi ka tabuh 3 Tabuh 3 nya. di sekolah. Da upami dinten Sabtu Minggona simkuring aya kegiatan nyaeta nabeuh gitu tah nya sampinganana eta gitu kan.
Simkuring sanos rada pakpik-pak gitu nya ngabagi waktos gitu. Simkuring oge nyempetkeun ayeuna nuju kuliah deui ente. Kalau saya semester akhir itu semester akhir ya, Pak. Oh, semester akhir Semester ayeuna. akhir ayeuna teh. Mudah-mudahan lah nya pidoana ti sadayana sing dilancarkeun dugi ka SCG gitu Simkuring. Amin, amin. Nanaonan kuliah itu. Meh naon ya? Jangan kebutuhan ya, Pak. Pan tadi tos diajar di sanggar, terus di sekolah oge gitu ta. Matak diperteruskan oge, kanggo naon kuliah gitu kan. Tah, eta Simkuring kangge menempuh tina keguruan SD gitu. Jadi supaya cek bahasa ayeuna mah linear pak gitu kan. Tinu bidangna gitu. Jadi ku ayeuna kan aya sistemna sistem tipu sate kedah SCG guru teh gitu. Dan lu pami kapungkur mah SMKI seueur janten guru gitu kan. Ya. Tapi kan ku seiring waktu ayeuna gitu kan sampai ka ayeuna teh ngangge sistem, ngangge aplikasi. Tah sehingga anu teu SCG mah maka angkat gitu. Saportos Simkuring kayak apa istilahna teu acan tasan kaangkat itu kan. Yang memang tercekap salaresna mah upami misalnya urang tos ngaraos tiasa liren weh gitunya Laras, diajar tangtosna ge. Nah ieu teh memang tadi aya kanggo syarat kanggo keguruannya kanggo naon namina teh disebutna formalitas lah dina hal eta. Tapi ku sakola deui tenepi nya ku kuliah misalnya nempuh jalur perguruan tinggi tangtosna ge eta nambih ilmu panemu kan gitu nya. Laras bisa. Nah, janten teu aya istilah cekap nu namina diajar mah. Kuliah mah tos dieu nya ayeuna semester akhir Laras. teras ngaulang masih nya gitu. Masih. Masih ngaulang urang kali mudah-mudahan tah urang kalihna salian ti palintar teh nyerep oge seni budaya Sunda dina dirina gitu. Nah, Amin. Mudah-mudahannya. Tah ayeuna urang kana kegiatan nabeuh maksudnya nabeuh teh naon wae cik kegiatanana. Nah beuh teh Simkuring biasa sok anu warang teh orang ngacapi gitu kan ya. Kadang-kadang nyuling, kadang-kadang ngarebab, kadang-kadang oke miul gitu. Alhamdulillah kadang-kadang istilahna mah Simkuring tina acara nabeuh dina acara nu hajatan biasana gitu. Tanya. Tapi eta we sok aya dina event-event anu tertentu lah gitu nya. Model kamari di Kemenkes aya terus oge di kepemerintahanana dispusif di kabupaten ya, di Kabupaten Soreang. Simkuring ka kantos kalabetan itu dina event-event tertentu oge Simkuring sok ngisi gitu dina pernabeuhan eta gitu. Luar biasa pisannya bakatna dina seni gitunya. Langki biasa nama memang spesialisnya spesialis teh biasana mau paminteu misalnya nyepeng hiji alat musik ibaratkeun piul nya ataupun biola lah gitunya nu umumna mah ataupun violin nu tepat nama eta biasana mah eta hungkulnya kacapi hungkul suling nyuling hungkul gitunya. Tapi aya oge nu rada langkung disebut spesialis teh biasana alat geseknya. Nah, alat gesek, piul, rebab, ya naon deui nya, selo lah dan lain-lain. Kalebet oge nyuling nya aya suling, aya flute, aya naon deui nya, biasana mah kitu. Tah ieu mah sagala rupa dicobiannya memang luar biasa si kieu nya. Karena ngarebab Simkuring alhamdulillah tiasa suara soang wae mang oke gitu nya. Ya suara marmot. Suara marbot bisa gitu nya. Kasih ya gitu. Alhamdulillah. Nah, tadi tos dipraktekeunnya di awal. Sareng putrana ya Alkanya mudah-mudahan ya janten penerus ya. Amin. Ya generasi naon atuh penerus teh bahasa Sundana tuh. Seueuh-seuwi. Seueuh siwi turunannya. Aya kan bae lah teu naon seueuh siwinya. Seueuh siwi Sundanya. Name lebetnya di Mon di SMK 10. SMK 10 atau kelas 2 enak. Kelas 2. Oh, alhamdulillahnya seni budaya Sunda ku saha deui dimulai lamun lain ku urang bule. Kurang-urang.
Betul peda nu dia lajar teh geuningan urang bule Orang gitu bule nya. balik kan dia. Gitu nya. Diajar seni Sunda gitu nya. Tayna grup nu ayeuna kumaha ya binaan di Sanggar teh. Tah ente kieu simkuringnya saatosna ti Cibuntu teh ngumbara ka Jalakong gitu. Maranya. Nah, ngumbara di Jalakong. Alhamdulillah dirinya teh nya kasebat kampung seni dan budaya kapungkur kasepuhan unggul Bapak Asep Sunandar Sunarya. Terus sareng lerehanan lah sadayana gitu. Nah simkuring di Jalakong ngayakeun sanggara alitan lah gitu. Alhamdulillah dugi ka ayeuna berjalan biasa gitu nya. Aktivitas dugi ka istilahna mah barudak dilatih, dugi ka tiasan nararabe gitu. Dugi ka ngahasilkeun barudak oge gitu nya. Alhamdulillah simkuring reueus gitu nya berarti aya kebanggaan simkuring bahwa teras seni budaya Sunda nanjeur oge gitu kan. Terus oge di sisi lain aya rerencangan ditunya ti paguyuban Margaluyu Sunda Pituin itu teh anu di sesepuhan ku Kang Wawan Setiawan anjeunna selaku ketua di paguyuban. Nah, mohon di paguyuban atuh alhamdulillah simkuring oge didinya ditempatkeun janten sekretaris didinya di paguyuban teh. Nah di paguyuban oge seueur rencangan wargi sadayana anu istilahna mah nanjeurkeun oge seni budayana. Alhamdulillah terus oge ka tonggohna aya nyaeta Kang Budi Eka Paksi di Yayasan Widya Utama itu Cibitung nama. Aya sanggar-sanggar sanes oge. Didinya teh seueur Kang Udeng nya istilahna mah sanggar-sanggar. Wayang kan wayangnya. Wah wayang mah terus tong dicari Memang Jalakong mah gudangna nya. Istilahna mah inohongna lah. Aya generasina ka dieu teh wayang dah. Seueur. Ti Asep nya di Bahade Kosasi nya mohon. Oge di Bahiden aya ti Bahugan nah dulu simkuring eta istilahna mah caket pisan gitu nya ki dalang tresna nah alhamdulillah insyaallah urang ulem ka dieu. Gitu. Mudah-mudahan kersaeun nya. Nah. Di ulem ka dieu urang sasarengan nya nanjeurkeun seni budaya Sunda. Margi seueur pisan budaya Jawa Barat teh. Oh seueur pisan ka urang teu ka etang. Teu ka etang. Tah mudah-mudahan tiasa teras urang teh nya sakedik-sakedik ieu mah di dieu mah atuna sakadar mun ieu mah milu ngadorong we bari jeung lalaunan ge ibarat budak leutik ngadorong truk kitu nya. Tanagan tapi ku aya partisipasina mudah-mudahan kikieuan teh popodcastan saaya-aya siga kieu nya ari niat mah gede gitu waduh. Niat teh tapi nyakeun we lah kitu nya. Samampuna urang sakamampuannya gitu. Gitu. Tayna upami ngulem tah kanggo acara ieu naon wae tadi teh nu aya teh upacara adat. Upacara adat terus aya kacapian hiburan aya wayang golek terus oge aya sisingaan aya kuda renggong. Jadi intina mah dina seni budaya Sunda naon wae misalkan anu rek hajat pencaksilat oge nya. Wah komo eta mah gitu. Pokona insyaallah lah nya disimkuring nyayogikeun pisan gitu nya. Biasa cek bahasa mah palu gada gitu kan. Naon palu gada? Palu gada teh apa yang lu minta gua ada gitu kan. Palu gada gitu kan. Apa yang lu minta gua ada gitu kan. Khususnya di seni Sunda. Nah gitu nya. Janten ari anu utamina mah Kang Didin teh mimpin sanggar upacara adatnya eta inti nama eta sareng nya kitu kacapi suling tapi kacapi kreasi kanggo hiburanana. Namun anu priyogi kanggo ngeusi acara pernikahan hitanan atanapi acara naon we nya asal ulah ngurebkeun insyaallah tiasa dibantos anu hubungi we kontakna nya kayak di ku simkuring diseratkeun dina deskripsinya mana nah deskripsi kayaknya nomor kontakna nya janten tiasa mangga
Tapi aya dina linkna aya kamu teh dina linkna ieu we di dieu www.id.aridot.sungungu. Teh heuri Sunda teuing barudak ayeuna ngartieun moal. Moal gitu. Janten insyaallah kayak kusim kuring di catatkeun dina deskripsi nu peryogi hiburanana atanapi nya upacara adat sareng segala rupi anu peryogi atanapi peryogi reng sadayana we dugikeun ka naon naon namina teh WO na atanapi sareng rias pangantena segala rupinya. Segala rupina gitu nya dipaketkeun gitu dihijikeun. Nu hajat mah terang beres terang lengse katanya nyantai duduk manis we nu hajatna nu penting mah gaduh hartos sakoper saweran nya ya wer da eta janten kitu seueur keneh salaresna mun nu hoyong diobrolkeun nya kusim kuring urang cekapkeun heula sakitu mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna utamina kanggo ngiatan kacintaan urang kana seni budaya Sunda tepang deui di episode salajengna sareng tamu-tamu anu sanesna. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBJ Bentang-Bentang Jabar podcastna urang Sunda.